Teh nu hajat teh keluarga saha Bu? Anak ieu Mohon. Bapak Owi. Bapak Uwi. Bapak Owi. Oh. Nikahkeun putra nu kasabaraha hiji ya? Putrina. Anu ka tilu. Si Aya nu ka kedua. Nu kadua. Mohon. Eta di kampung naon? Pasireuit. Pasireungit ieu mah. Ayeuna mah di ditu abi tadi Marga Mukti. Mohon ieu mah Pasireungit. Tapi desana mah sami banget. Sami desana dusuna sami. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nini Saripudin, hari ini Nini Saripudin meliput pernikahan adat Sunda ya di Kampung Pasireungit, Desa Pangaringan, Kecamatan Bebelimangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ini suasananya ya, suasana di luar. Dan itu lokasinya di depan, sahabat. Bersama si Abah, biasa pejuang rupiah. Abah, gimana hari ini? Lancar? Lancar saja. Ini teh berada di kampung apa, Bah? Di Kampung Pasireungit. Iya, Desa Pangurunan. Kecamatannya Limbangan ya, Bah ya? Limbangan Kabupaten Garut, Ya, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia. Semoga lancar, Abah ya. Amin. Jalannya nih, Abah pejuang rupiah di hajatan pernikahan ya. Iya betul. Dan ini juga Sok ngarannya kunjung. Pak. Kalau bah abdi nama hapus. Mohon. Bakal. Terus beres namanya paling tanya. Dan ini teh. Ini juga di sini ada Bang Abdul. Pejuang rupiah juga sama, ini sosis ya. Abdul, gimana lancar hari ini? Nyeri ya. Pejuang rupiah ya. Iya. Sahabat ya. Suasananya juga indah sekali ya. Ini ada tembakau. Dede. Teteh, hari itu nikah teh sah. Abdul. Mohon. Teteh mah di rombongan kamu ga? Di mana? Cinangor. Masih sadesa atau napi betul? Sadesa. Oh, mohon. Neng. Amang. Halo. Mohon hatur nuhun tetehnya. Kita lihat dulu ke sini ya. Ini lagi tembakau karena sekarang lagi serah terima ya sahabat. Kita muter-muter dulu. Dan itu ya sahabat, barang bawaannya lemari, kasur, kursi, lemari, kasur juga. Para abu karun, para alim ulama, para asatid. Nah, muter-muter lagi ya sahabat. Ibu, teh nu hajatnya keluarga saha Bu? Anak ieu Mohon. Bapak Owi. Bapak Uwi. Oh. Nikahkeun putra nu kasabaraha hiji ya? Putrina. Anu ka tilu. Si Aya Nu kadua. Eta di kampung naon? Pasireuit. Pasireungit ieu mah. Ayeuna mah di ditu abi tadi Marga Mukti. Mohon ieu mah Pasireungit. Tapi desana mah sami banget. Sami desana dusuna sami. Mohon. Ini pamungketan di mana tadi? Cinangor. Sami sadesa kana teu? Sami. Oh. Sabelah kan ieu gitu eta kan itu ka Ciwangi. Oh, mohon. Enten ieu mah pernikahan sadesa poinnya. Beda jarak kungkul panginten. Atur nuhun ibunya. Ya, siap.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لعلكم تهتدون صدق الله العظيم يا حبيبي ويا طبيبي يا حبيبي ويا طبيبي يا حبيبي يا ويا حبيبي وطبيبي أنت مسوى الرحمن خافق للأمان والمنى والحمان Mukni oge tiga keluarga Bapak Owi sejak nyanggakeun silaturahmi nu mana mudah-mudahan patepungna urang ngajalana silaturahmi urang muga-muga cing ngajantenkeun amalia anu sae dugikeun ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor kabaana simkuring nganggakeun silaturahmi janji pasini barahi pun lancik dan pembados mah pun lancik pantos ngadugikeun ti panon bahwa dina ieu dinten nyatana dinten Minggon bade sumping karorompok sejak ayeuna nyumponan janji nu ti payon parantos dijanjikeun dina dinten ieu rehna ieu pun alancik teh nyata hoyong ayeuna ngajantenkeun keluargi terus langsung ditampi oge langsung ditikakeun mudah-mudahan janjina ieu simkuring sareng keluargi Bapak Mukni muntah ditagih margina nyata nu disebutkeun janji teh nyaeta hutang janten ngajanjikeun ti paon bahwa dina dinten Minggon ieu bade sumping baris bade ditikahkeun. Nomor katiluna anu mangrupikeun paeteung Aduh, jalanannya nanjak. Lumayan. Ekstrim juga. Aduh. No, ini jalan utamanya di sini. Oh, ini motor-motor rombongan pengantin ya. Nah, saya bersama Kang Barok di sini. Mohon Bu. Bu, ainu nikah teh saha keluarga saha Bu? Keluarga. Teh, itu teh podai. Obing, mohon. Ya Mang Owi. Oh, Mang Owi. No. Tadi pengantin melewati sini. Tapi saya tadi tidak sempat ngeliput ya suasana seserahan karena tadi kesiangan kesininya Kang Barok. Cuman ada ambil gambar ya. Dikit. Kesiangan teuing Pak. Mohon pan kapaliwetan lah Bu. Oh. Anu di kemarin mah. Padahal dia masih anjingane di dieu. Mohon. Tadi teh sakadieu teman tacan dongkap. Janten kanu palih hiji deui heula. Nah sini siapa aja tadi mungkin rombongan lewat sini jalanannya turun.